Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tepang deui sareng simkuring Ibu Tika dina pangajaran basa Sunda kelas 10 ngeunaan materi dongeng. Naon nu dimaksud dongeng? Dongeng nyaeta karya sastra prosa buhun anu umumna pamohalan henteu asup akal. Papasingan dongeng kurantaran beda-beda palakuna jeung beda-beda asal usulna dongeng sok dipasing-pasing. Aya fabel, parabel, sage, mite, sasakala. Fabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasatoan. Contohna sakadang kuya, sakadang monyet, sakadang peucang jeung sakadang buaya. Dongeng parabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Namun ieu dongeng biasana nyaritakeun jalma-jalma anu mahiwal. Contohna si Kabayan, si Bedegong, si Abu Nawas. Tuluy aya oge dongeng sage. Dongeng sage biasana nyaritakeun carita kapahlawanan. Misalkeun dongeng Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang, Munding Laya di Kusuma. Sedengkeun dongeng mite nyaeta dongeng anu nyaritakeun hal-hal gaib. Contona wae ieu teh biasana aya hubunganna jeung hal-hal mistis. Contoh dongeng Nyi Roro Kidul, dongeng siluman-siluman, dongeng Nyi Blorong eta kaasup kana dongeng mite. Teras salajengna aya oge dongeng sasakala. Dongeng sasakala nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal usul atanapi hiji kajadian. Contona wae dongeng sasakala Gunung Tangkuban Parahu, dongeng sasakala Situ Bagendit. Lajeng aya ciri-ciri dongeng. Dongeng teh mangrupa carita. Sakumaha umumna carita dina ieu dongeng aya tokoh, aya galul atawa jalan carita jeung aya latar tempat, latar waktu. Lajeng dina dongeng oge teu kapanggih saha nu ngarangna atawa anonim tea kasebutna. Teras dina dongeng oge sok kapanggih bagian-bagian anu teu kaharti ku akal, pamohalan. Dongeng lain ngan saukur carita anu teu asup akal. Saenyana dina dongeng teh boga maksud nepikeun hiji nasihat anu hade. Lajeng dongeng oge sakapeung sok aya babandinganna jeung dongeng sejen. Contona wae aya dongeng Ki Joko Dolo. Ieu dongeng rek sarua jeung dongeng Si Kabayan. Atawa oge aya dongeng Dalam Boncel. Ieu dongeng teh sarua jeung dongeng Malin Kundang Mung ti Sumatera Barat. Lajeng dongeng oge aya robahna. Contona wae tina dongeng bisa jadi hiji babasan atawa paribasa. Lajeng dongeng oge bisa jadi film atawa animasi. Tina dongeng oge bisa jadi lagu. Lajeng tina dongeng oge bisa jadi drama gending karesmen. Teknik ngadongeng. Teknik ngadongeng nyaeta teknik di mana urang bisa ngadongengkeun. Cek Elin Samsuri syarat sukses ngadongeng teh diantarana anu kahiji kudu apal kana lalakon, sakapeung kudu tapis improvisasi lamun pareng poho kana lalakonna. Anu kadua kudu ngabogaan teknik vokal anu hade, utamana dina ngarubah-rubah suara tokoh dongeng. Anu katilu kudu apal suasana dongeng, upamana suasana pilemburan, pileuweungan, karaton jeung sajabana. Lajeng nu terakhir nu kaopat kudu make ekspresi anu merenah, woh dina pasemon, lentong, peta, jeung rengkang. Nah,
urang lebat kana kuis. Kuisna nyaeta tayangan hiji dongeng nu dipikaresep ku hidup. Oke, pintonkeun eta dongeng ku cara ngadongeng, monolog, atau dramatisasi. Sakitu nu tiasa kapihatur. Alhamdulillah, hatur nuhun kana perhasosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.